Prayogo, kau pasti sudah lama mampus. Sekarang rasakan. Semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Si Ahid ta si Ahid. Ahid ta si Ahid. Ahid. Ahid kerpupujian si Ahid. Ahid kerpupujian. Si Ahid kerpupujian. Si Ahid kerpupujian si Ahid. Siakeun aing siakeun pisan ini teh. Ampun pisan macokana beungeut ieu teh sok naon ampun pisan parapeun kena lele coba masih nuhun sia ngalawan di keneh kan bisa pisan juga iyo di dieu ubing kitu teh set kitu urang teh dieu teh ieu teh dieu di teh kitu urang teh lok teh hampir beunang. Ngomong apa kau? Jebah. Aku robek mulutmu.